Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para asatid, sadaya kesepuhan, bini sepuh, anu kusim kuring dipihormat, sandriyin sandria, wabil khusus, nu aya di pesantren Al-Mughniyyah, umumna nu aya di pesantren, di mana wae, anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun, insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, anu sami-sami hormatin simkuring sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu kasempatan. Insyaallah urang tiasa ngalajengkeun hansa dina raraga taqarrub Allah Rabbul Alamin. Ngalangkungan jalan ta'lim. Puji syukur orang aturkan ka Allah Rabbu Syakur, salawat rawu salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkan ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikantun ka para sahabat-sahabatna, tabi'ina tug akhirna dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan urang ngalajengkeun hanca, urang ngadua ka Allah Rabbul Alamin, pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab, umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana, anu parantos salik di alam barja, pamudah-mudahan sadayana kenenging pahampura rahmat oge ridwan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Bismillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina, khususan Mama Haji Muhammad Syekh Mahmud. Syulillahi lahumul Fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu anhu wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma anjil bi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam kudu terang anjeun rahimah mugi mikawelas ka kanjeun sapa Allahu Gusti Allah. Ananasa saestuna manusia fi talabil ilmi dina nyupri ilmu eta ala salasati ahwalin natapan kana tilu pirang-pirang tingkah. Rajulun hiji lalaki tolaba anu nyupri itu si rajul al-ilma kana ilmu liyadzakhira karena rek nyimpen itu si rajul kana itu ilmu jadan kana bekal ilal mahadi kana pangbalikan. Walam yaksid jeung teges ngamaksud itu si rajul bihi kana ilmuna illa wajhallahi ta'ala angin kana keriduan Allah ta'ala wa darul akhirata jeung kana lembur akhirat. Pada mangkari si rajul eta minal faizina ti golongan jalma-jalma anu bagja kabeh. Wa rajulun jeung nu kaduana hiji lalaki tolaba anu nyupri itu si rajul kana ilmu liyasta'ina supaya rek menta tulung ieu si rajul bihi kalawan ilmuna ala hayatihi kana kahirupanana itu si rajul al-ajilati anu gancang wayanala jeung ngahasilkeun ieu si rajul bihi kalawan ilmuna al-izza kana kamulyaan wal jaha jeung kana kaagungan wal mala jeung kana harta. Wa bari ari tu si rajul eta alimun anu nyaho bidzalika kalawan eta pamaksudan mustasirun tur anu nyimpen fi qalbihi dina hatena itu si rajul raka kata halihi kana goreng tingkahna itu si rajul wa khisata maksodihi jeung kana hina pamaksudanana itu si rajul. Pada mangkari si rajul anu kadua eta minal mukhatirina eta minal mukhatirina direng-rengan jalma-jalma anu dipikarempan kabeh. Bain ajala mangkalamun gancang uga si rajul naon ajaluhu ajalana itu si rajul qabla taubati dina samemehna tobat khipa dipikasieun alaihi kasih rajul naon suul khotimati goreng tungtung wa baqiya jeung tetep naon amruhu urusanana itu si rajul
fi khataril masyiati anu tetep dina bahayana pangersa Allah. Wa in upiko lajeng lamun dipaparin taufik itu si rajul li taubati kana tobat qabla ululil ajali dina sameme datangna ajal wa dopa jeung nyaranekeun itu si rajul ilal ilmi kana ilmu al amala kana amal wa tadaroka jeung nyusul itu si rajul makana perkara Paroto anu gagabahna itu si rajul min hutina itu emak minal kholali tina kacacadan ya tahako ngilu itu si rajul bil faizina ka pirang-pirang jalma anu bagja kabeh. Baina taiba mangkasanya nyana jalma anu tobat minadan bitina dosa eta kaman saperti jalma ladan ba anu daya dosa eta tetep lahu pikeun itu siman. Jadi pertingkahna jalma anu tolabul ilmi saur Imam Ghazali kabagi 3 golongan. Nu kahiji aya jalma anu neangan ilmu supaya ilmuna dijadikeun bekal kanggo tempat balikna jaga di alam akhirat. Manehna teu boga maksud kalawan neangan ilmuna kecuali samata-mata hayang menangkeun karidoan Allah jeung hayang menangkeun kabagjaan jaga di alam akhirat. Ieu ka lebet tireng-rengan jalma-jalma anu bagja. Nu kadua aya hiji jalma aya hiji lalaki anu nyuprih kana ilmu kalawan gaduh tujuan kalawan ilmuna jadi sabab manehna menang pertulungan jang kahirupanana anu ganjang nyaeta kahirupan di alam dunia. Manehna bisa menangkeun kaluhuran, bisa menangkeun kamuliaan, oge bisa menangkeun harta banda dunia. Bari kaayaan kitu teh dina hatena manehna nyaho jeung ngakui kana goreng patut tingkahna oge kana hina pamaksudanana. Aya golongan nu kadua kalebet tireng-rengan jalma anu dipikarempan kabeh. Lamun seumah ajal enggal dongkap bari manehna can tobat maka dipikasieun eta si jalma suul khotimah. Lamun seumah manehna dipaparin taufik wallah dina samemehna ajal tuluy ngamalkeun kana ilmuna oge nyusul kana perkara-perkara anu manehna geus gagabah kana eta perkara maka eta jalma bakal digilukeun ka golongan nu kahiji nyaeta jalma-jalma anu bahagia kabeh. Sabab jalma anu tobat tina dosa percis model jalma anu teu boga dosa.
warajulun jeung hiji lalaki salisun anu katiluna istahwada anu geus ngalindih alaihi kaitu si rajul salis saha syaitanu bebengok setan pada khoda maka ngajadikeun itu si rajul salis ilmahu kana ilmu na itu si rajul salis dari atan kana jalan ila takasuri kana ngaloba-loba bil mali kana harta wa tafakhuri jeung kumuluhur bil jahi kalawan keagungan wa ta'azzuji sareng ngarasa mulia bi kasratil atbahi kalawan lobana pengikut yadhulu asup itu si rajul salis bi ilmihi kalawan ilmu na itu rajul salis kula madkholin kana saban-saban tempat asup rojaan karena ngarep-ngarep ayat dia kana yen menangkeun itu si rajul salis minad dunya tina dunya wa tarahu kana pangabutuhna rajul salis wa bari ari itu si rajul salis ma'adalika serta itu dari atan ila takasud eta yudmiru nyimpen itu si rajul salis binafsihi dina dirina itu si rajul salis anahu kana saestuna rajul salis indallah monggo Allah eta bimakanin ngabogaan tempat litisami karena nyirianana itu si rajul bisimatil ulama'i kalawan cirina ulama wa tarassumihi jeung ngarupakeunana itu si rajul birusumihim kalawan rupana ulama bil jayyi dina kagindinganana wal mantiki jeung ngomongna ma'atakalubihi sarta sorongotna itu si rajul ala dunya kana dunya dohiron dina dohirna wa batinan jeung dina batin bahada mangkari si rajul salis eta minal halikina direng-rengan jalma anu ruksak kabeh wa minal hamqal magrurina jeung ti jajaran jalma-jalma anu kumprung tur katipu kabeh id karena ar-raja'u ari roja eta munqati'un anu pegat an taubatihi dina tobatna itu si rajul salis lidhannihi karena sangkaanana rajul salis annahu sanyanyana rajul salis eta minal muhsinina dina pirang-pirang jalma nu nyieun kahadian kabeh wa huwa
Sareng ari itu si rojul eta gopilun anu poho an qaulillahi ta'ala dina dawan Allah tabaraka maha barokah Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah. Ya ayyuhalladzina jalma-jalma amanu anu iman itu jalma-jalma 5 karena naon takuluna ngomong araranjeun makana perkara la taf'aluna anu teu migawe araranjeun wa warisu rajul salis eta mimman di jalma qala anu tos dadau bihim disiman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ari kaula min ghairi dajjal ti salian ti dajjal eta akhwafu leuwih sieun alaikum ka araranjeun minad dajjali tinimbang dajjal. Pakila mangka diucapkeun naon waman jeung eta saha hum ari itu goer dajjal ya Rasulullah hai Rasul Allah qala ngadau Kangjeng Rasul ulama anu jahat. Jadi nukatiluna jalma anu tolabul ilmi teh kalebet direng-rengan jalma-jalma anu geus dikuasai ku setan. Anu geus dielehkeun ku setan sehingga manehna ngajadikeun kana ilmuna ngarupakeun jalan pikeun narik saloba-lobana harta pikeun supaya kumuluhur kalawan keagungan pikeun supaya menangkeun kamuliaan kusabab lobana jamaah lobana pengikut manehna asup kalawan ilmuna kana saban-saban tempat asup bari manehna ngarep-ngarep bisa menangkeun dunia. Dunia anu dipika butuhna ku eta si jalma bari kituna teh manehna nyimpen dina hatena yen saestuna manehna eta boga tempat di hadapan Allah sabab mirian manehanana kalawan cirina ulama oge ngarupakeun manehanana kalawan rupana ulama dina kagindinganana oge dina ngomongna bari manehna sosoromot kabina-bina kana masalah dunia dohirna oge batina bahada minal halikin tajal manuk itu kalebet direng-rengan jalma nu ruksak kabeh kalebet direng-rengan jalma nu kumprung tur katipu kabeh naon sabab id ar-raja'u munqati'un an taubatihi sabab jalma anu goreng patut bari dina jiwana teu boga rasa goreng patut anggur ngarasa kasep
manehna nyen kakurang ajaran bari dina hatena henteu rumasa manehna kurang ajar, justru dina hatena boga rasa alus, jalma anu model kitu bakal putus tina tobat sabab panyangkana manehna jalma-jalma anu nyeun kahadian kabeh. Manehna poho tina dawan Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Jalma-jalma nu iman, karena naon maneh ngararomong kana perkara-perkara anu teu migawe mararane. Jalma anu model bieu kalebet tereng-rengan jalma anu tos didawuhkeun ku Kangjeng Rasul, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kaula sieun keneh kulian dajjal daripada ku dajjal. Para sahabat tumaros waman ya Rasulullah, saha Gusti anu dipikasieun leuwih ti dajjal? Mangka ngawaler junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama usu ulama jah, bajuna baju ulama, gorowokna gorowok ulama, tapi kalakuanana sasoromotna lain kana ridho Allah, lain kana kabagjan akhirat, justru kana dunia sareng lingkaranana. Wahada sareng ari ieu eta li'anna dajjala karena sanyana dajjal eta goyatuhu ari panungtunganana dajjal eta al idlalu nyasarkeun. Wa mislu hadal alimi jeung saumpama kitu ieu ulama insoropa sanajan malengoskeun itu alim annasa kajalma-jalma anid dunya tina dunya bilisanihi kalawan lisana itu alim, wa maqalihi jeung ucapanana itu alim, bahwa mangka ari itu alim eta dahin anu ngajak lahum kannas ilaiha kana dunya bi amalihi kalawan pirang-pirang amanah alim, wa ahwalihi jeung pirang-pirang tingkahna alim, walisanul hali jeung ari lisanna tingkah eta antoku leuwih bisa ngomong minal maqoli tinimbang ucapan. Wattiba'un nasi jeung ari watekna jalma ilal musa'adati kana cawis-cawis fil amali dina pirang-pirang amal eta amyalu leuwih condong minha tinimbang itu musa'adat ilal mutaba'ati kana turut pil aqwali dina pirang-pirang ucapan. Pamamang ka ari perkara afsada anu ngaruksa hu kana itu maknaon hadal magruru saha hadal magruru jalma anu katipu bi amalihi kalawan pirang-pirang amanah itu
si jalma eta aksaru leuwih loba mimma tinimang perkara aslaha anu ngabereskeun itu si jalma kana itu ma bi aqwalihi kalawan pirang-pirang ucapanana itu si jalma idgarana la yastajri'u henteu wani saha al jahilu jalma nu bodoh ala robati kana cinta fi dunya dina dunia illa bistijra'il ulama angin kalawan kumawanina ulama Pakod soro mangkata menjadi naon ilmu na itu si jalma eta sababan jadi sabab li jaro ati ibadillah kana kumawanina pirang-pirang abdina Allah ala ma'asihi kana maksiatna ka Allah wa nafsu jeung ari nafsuna itu si jalma al jahilatu anu bodoh eta mudillatun anu heureuy ma'adzalika sarta itu rajul salis tumnihi tamanina itu rajul salis wa turajjihi jeung rojana rajul salis wa tad'u jeung ngajak itu nafsu hukana itu dalik ila ayyamuna kana sumpah ila aymunin atau ila ayyamuna kana yen sumpah itu si jalma alallahi ka Allah bi ilmihi kalawan ilmuna itu si jalma wa takhayyulu sareng ngabayangkeun ilaihi kaitu si rajul salis naon nafsuna itu si rajul salis al ammaratu anu loba nitahna kana goreng annahu sanyanyana rajul salis eta khairun leuwih halus min kasirin tinimang jalma loba min ibadihi di pirang-pirang hamba-Na Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna ulama anu garoreng ulama-ulama anu mentingkeun dunia daripada akhirat sehingga wani ngaruksak agama dina melaan kahirupan dunia pangna ieu dipika paur dipikasieun tibatan dajjal sabab ari dajjal eta puncak tujuanana eta idlal nyasarkeun
maka ku ayeuna terang-terangan dina nyasarkeunana para mukminin mukminat muslimin muslimat sadayana nyarangun sehingga aya waktu aya kesempatan pikeun ngajauhanana eta dajjal. Sedangkeun ari ieu ulama sanajan omonganana mengkol dina dunia tapi pirang-pirang pagaweanana jeung pirang-pirang tingkahna ngajakan ka jelema-jelema kana dunia. Sedangkeun ari nuduhkeunana pagawean eta leuwih pasehat tinimbang nuduhkeunana ucapan. Tegesna sanajan ucapanana nuduhkeun jauh tina dunia tapi lamun kalakuanana sosorongot kana dunia sehingga mentingkeun dunia maneurikeun akhirat maka eta ucapanana dibatalkeun ku pagaweanana seolah-olah nitah madep kana dunia. Sedangkeun ari watekna jalma kana cawis-cawis dina pagawean eta leuwih condong tinimbang nyawiskeun kana nurut dina pirang-pirang ucapan. Maka ari perkara anu diruksak ku ieu jalma nu katipu teh rojul salis teh ku pirang-pirang pagaweanana eta si jalma eta leuwih loba tinimbang perkara nu diislahkeunana ku ucapanana. Sabab moal wanieun jalma bodoh kana kasengsem dina kaduniaan kajaba kusabab kumawanina para ulama kana sosorongot kana eta dunia. Maka teman-teman jadi ilmu na eta ulama eta jadi sabab kana waranina jalma-jalma anu sejen kana maksiat ka Allah. Jeung ari nafsuna anu bodoh eta heureui jeung eta jalmanya eta ngarep-ngarep anu jauh pihasileunana jeung ngarep-ngarep hayang asup ka sorga bari kaayanana culangung ka Allah. Jeung dina dirina ngarep-ngarep hayang menang dunia jeung loba komarat jeung eta nafsu ngajakan ka eta jalma kana yen agul ka Allah tegasna agul pedah boga ilmu jeung eta nafsuna ngadatangkeun bayangan kana yen sanyanyana dirina eta leuwih alus tinimbang jalma-jalma anu loba kusabab boga ilmu bari tara diamalkeun ilmuna. A'udzubillahi min dzalik. Pakun mangka kudu aya anjeun ayyuhat thalibu hei santri eta minal parikil awwali di golongan anu kahiji. Wahzar jeung kudu sieun anjeun antakuna kana yen aya anjeun eta minal parikis sani di golongan nu kadua. Pakam min musawwifin mang pirang-pirang di golongan jalma anu ngengke-ngengke kana tobat ajala anu gancang uka itu musawwif naon al ajalu ajal qabla taubati dina samemehna tobat fakhosiro tuluy rugi itu musawwif. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun tuma iyyaka terus kudu sieun anjeun antakuna kana yen aya anjeun
eta minal pari kesalisi di golongan nu katilu patahlika terus ruksak anjeun halakan kalawan ruksak temenan la yurja anu teu diarep-arep mah sarta itu halak naon palahuka kabagjaan anjeun wala yuntaduru jeung henteu didago naon solahuka kaberesan anjeun. Maka salajengna Imam Ghazali ngajelaskeun wahai santri santria wahai pencari ilmu omat anjeun sing abus di jajaran kelompok anu kahiji anu kalawan ilmuna samata-mata hayang menangkeun kabagjaan di akhirat anu kalawan ilmuna samata-mata hayang menangkeun karidoan Allah Subhanahu wa taala. Anjeun sing rempan asup anjeun ti golongan nu kadua sabab loba jalma nu ngengke kana tobat kaburu dikerekeb ajal dina samemeh tobat akhirna rugi eta si jalma. Nu katilu wa iyyaka summa iyyaka anjeun kudu sieun saterusna anjeun kudu sieun anjeun abus di jajaran di kelompok nu katilu goreng patut bari teu rumasa goreng patut manehna nyieun kurang ajar bari dina jiwana boga rasa nyieun kahalusan naudzubillahi min dzalik anjeun bakal ruksak kalawan ruksak anu sanyana ruksak anu teu diarep-arep aya kabagjaan oge henteu bisa didagoan aya kaberesan naudzubillahi min dzalik. Pain kulta mangkala mengucap anjeun pama mangka ari naon eta bidayatul hidayah li ujarriba supaya nyoba-nyoba kaula nafsi kana diri kaula biha dina itu bidayatul hidayah. Bala mangka kudu terang anjeun anna bidayataha kana sanyanyana mimitina hidayah eta dohiru taqwa dohirna taqwa wa nihayataha jeung sanyanyana panungtunganana hidayah eta batinu taqwa batina taqwa fala akibata mangka teu aya kauntungan eta maujud illa litaqwa angin kalawan taqwa wala huda jeung teu aya pituduh eta maujud illa lil muttaqina angin pikeun pirang-pirang jalma anu taqwa wa taqwa jeung ari taqwa eta ibaratun hiji ibarat anim tisali awamirillahi ta'ala tina nurut kana pirang-pirang parentah Allah ta'ala mahaluhur Allah wajadina binawahihi sareng ngajauhan kana pirang-pirang larangan Allah pauma mangka ari itu imtisalu awamirillah wajtina bunawahihi eta kismani kabagi dua bagian wa ana jeung ari kaula eta usiru isyarah kaula alaika ka anjeun bijumalin kalawan pirang-pirang jumlah muhtasorotin anu diringkes
min dohiri ilmi taqwa tina dohirna ilmu taqwa fil qismaini dina dua bagian jami'an kalawan sakabehna maka lamun anjeun ngucap kalawan pertanyaan naon atuh ari anu dimaksud kalawan bidayatul hidayah pikeun nyoba-nyoba kaula kalawan eta bidayatul hidayah kana diri kaula maka kanyahokeun ku anjeun yen sanyana bidayatul hidayah eta pagawean takwa anu dohir sedengkeun anu disebut nihayatul hidayah eta batina takwa tegesna pagawean takwa anu samar teu bisa katingali maka moal meunang kauntungan kajaba kalawan takwa jeung henteu aya pituduh kecuali pikeun jalma-jalma anu takwa maka ari anu disebut takwa nyaeta nurutna hiji jalma kana pirang-pirang parentahan Allah jeung ngajauhanana eta si jalma kana pirang-pirang larangan Allah ari nurut kana parentahan Allah jeung ngajauhan kana larangan Allah eta kabagi dua bagian maka ayeuna kaula arek nuduhkeun ka anjeun kana pirang-pirang golongan katerangan anu diringkes dina dohirna ilmu taqwa dina dua bagian jeung bakal nyusul ti pandeuri kana bagian anu katilu supaya ieu kitab insyaallah jadi ngumpulkeun tur nyugihkeun wungkul ka Allah taala kaula nyuhunkeun pertulungan kaum muslimin wal muslimat anu mulia cekap talim dina ieu waktos sakitu anu reresna ti Allah sinareng ti rasulna nu lepatna tina kabodohan wae simkuring pamugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.